kahirupan mauna Banda teu boga salaki di luar kota maona negeri ngalayu si kuda si kudil pika sebelah sedih meninggal kahirupan mauna banda teboga salaki di luar kota mauna geri. Gering mah sarekeun sok cicing nyawa aing teh keur gering sia teh atuh bawa kalah modar aing teh meureun ka laguan mah goblok kapan dihibur anu gering mah kudu lah bae bener deul bener bae cager mah liur aing teh sia teh goblok hari budak teh ka mainan teh cicing mah bae cager mah lagu teh. Oh, ieu teh sia lagu deui. Naon atuh nu rame atuh matak aing cager eta mah hayung we tong tulang nangka kabogena sia segede tong tulang nangka. Kapan kuing teh menciptakeun deui ieu. Naon ieu lah zaman baheula. Naon itu ngaranna naon eta teh? Ieu teh mun baheula mah cokolat baheula cok eyang urang. Iya, teh seni calempung mah. Anak calempung zaman teh aun baheula. Oh, awi tina iwung dihakan ukur barang hakan ukur mah. Ini awi wae. Barang itu jelek. Dia. Oh, sia teh barang hakan wae ka dieu. Naon? Mah jadi sare. Oh, lieur aing teh. Lieur aing teh. Lain. Urang kudu kumaha ieu teh. Oh, deui. Urang teh panjaga, anu sareng sugan, urang teh keur kaharepna aya nu manggil. Ah, ini wae kitu mah da aya kemajuan atuh. Kapan ieu geus mimiti suri. Heuh da naon atuh. Urang teh katuh. Hayang naon ai maneh? Lalu gitu tah. Heuh nah. Yang penting gaul mah gaul, ai gaul mah eta mah anu sok dipake ngalauk. Eta mah aul atuh eta mah. Lain dia. Lamun emak urang tah. Ye, geus cager urang jual deui. Jual ka mana? Apa jadi loba ayeuna mah. Urang kasaudikeun. Atawa Singapura. Lamun emak umur di dieu. Mau bisa bandar, urang. Oh, dinya. Kumaha urang geus kieu. Sedangkeun urang heueuh ceuk paribasana anu ngalowok-lowok urang net neang. Lamun teh mah diubaran. Nah, suster. Dokter. Dengan rek dijual sia. Olot sorangan rek dijual rek payu nya aing siga kieu. Dijual mah cenah usaha mah teh di ditu. Bayangkeun meuli ieu mobilan. Aing digadakeun duitna ku sia nya. Udah gitar mah
haram. Yo dengekeun mah. Kusia kusia. Yo. Ayo nama geus teh. Ku urang dijual ka Singapura. Aing budak teh goblok gawe alukan saya teh yang dokter ubaran aing si Modarman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeay. Si Kudil. Nginjem eta. Mak cager. Geuning aing teh. Oh, Ci, uing teh nginjem geuning budak ayeuna. Naon geuning halo-halo kitu. Oh, HP meureun telepon. Heeh, eta geuning nginjem sakedeung mah. Ieu urang kebenaran mawa da aya. Dil. Lain ieu teh kumaha ieu teh? Sok. Salapan kosong. Ayo, Bu. Halo. Assalamualaikum dokter, suster, mantri. Oi, sinyalna yuk. Ayo, Dil. Kalau sinyalna, ayo eta kalinya. Cak teh ngi euy. Hah? Kayak bilang. Ayo, aing bilang lagi. Ayo. Halo. Halo. Iya. Pak Suter. Pangen ninggalkeun ma aing ka dieu. Setep itu. Ma aing ting panyakit naon ieu geus 7 mulu dia teh. Setep. Heeh, setep. Heeh. Ka dieu nya. Ya. Nah, sarana di dieu nya teh. Hah? Sarana di dieu. Aingan atuh aing mana? Ieu ngomong deui sok. Cing bener nu mana? Ieu teh nu mana? Eta ngomong deui eta. Halo ya. Sunten. Suster. Dokter. Dokter. Pan uningakeun maaf di pangmarioskeun ieu duka panyawat naon ieu teh. Da geus sabaraha 7 mulut kitu panyakitna teh teh. 7 tahun. Teng kunaon di tengah harurung we. Nya. Iya. Bos atuh Del ah. Bos beres. Bos tulak wae berenang di dia heuh. Tah ayeuna kieu. Kumaha? Mau inti geuring. Heeh. Minta duit. Kudu disumbang mau Da urang ngomong kasih kudayu kasih gede nek nyumbang ka. Cing cagernya. Walilahnya ieu nek nuluykeun sapedahan deui nya. Beres di mobil. Lain keur meuli mobil remote ieu teh. Ai rek meuli ngokek. Maneh mah ieu 2000. Nah aing bagian nu eta we maneh. Ieu mah naon aku teu pugu ieu mah. Magering kakang naon. Ieu mah pugu urang nu bisa meuli bagian iya ya uing rek meuli ke alat seni. Kayak urang meuli engke lah. Gampang gitu mah meuli telempung ke bijil sirung ibu gitu tah. Aduh aing mah meuli modern kana barang akan sia mameakeun. Anu neuleut duit borotot. Kumaha nya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah Onah ya. Sungguh heuh. Tadi ada yang nelpon. Oh. Telepon. Ini saya Kasar Wing. itu, kasar bicaranya kasar. Oh. Si dokter. Dokter itu. Ini Mas Acim, ini asisten saya nih. Oh. Silakan. Hampura ieu saha ieu teh sate ieu teh. Ada nyumbang. Ini lain nyumbang. Ieu mah dokter. Ini bukan mau nyumbang ini, saya mau memeriksa suster. Oh iya. Sok pariksa inu uing. Ieu panyakitna kunaon? Panyakitna. Pak tahu udah bolonong kieu we. Ini sudah berapa hari ini? Sudah berapa hari? Sudah 7 bulan. Tapi makan masuk, minum makan. Wah, gembul keneh barang lahar beuki. Sama asisten saya periksa dulu ya. Sok pamarisakeun. Aduh mau. Pak dokter. Yang cager itu dokter. Kasihan bener mau nanya. Aduh, salah ini.
persis ya. Kumaha ieu teh? dokter. Jeung bener mariksa inuwi. Iya, ku sanangan ya. Ini baru. Kasih dulu ya. Wis kelalen. Sok. Aduh, sadar. Saya kayak bom teh. Ini Sabar, Mak. Ama mah sabar. Geus sabar. Panas, ieu teh panas cai wae ditunan dina golak dokter itu aja. Stresnya, Mang. tensinya tinggi, udah. Oh, tinggi. Naon? Iya. Ini darahnya 200/100 ini. Udaranya di atas gitu, di luhur. Bukan, ini darahnya tinggi. Amun di motor mah, Iya. ieu na sesenang geus. Darahnya tinggi, terus panas ini tuh. Udah oper bos ini ya. Oh. Bisa saya 12.5 genap nya. Buat termometer. Oh iya. Baik, Mak, si sabar, Mak. Lo kan Digigit juga, aja, Mak. digigit. Mak kering, Mak. Dok. Gimana coba? Main sama kecil cagut sini, Dok. Nungke pang ieu. Apa ngomong, Mak? Kamu ini anaknya, harusnya ini sayang sama ibu. Iya, Sayang sayang. tuh, kasih minum, makan. Minum nih, Pokoknya ayo harus nada. istirahat ini. Ayah sayang-sayang. Mas Acim sini, Mas Acim. Ini saya ini pusing ini. Ini saya pusing sama anak-anak ini nih. Coba dihadapin aja sama berapa nih tensinya? 39,2 dok. Oh, panasnya. Oh, 39. Iya. Standarnya berapa ya? 36 ya? Standarnya 30 Ini 30 ya. lebih 9. Kayaknya kekurangan. Jadi ieu teh penyakit naon ngeuing teh Cisok. Coba Mas Acim. Cisok. Ini teh menurut prediksi dokter, kalau nggak salah ini masuk angin ini. Oh. Enteng ini penyakitnya. Enteng. Jadi kasih istirahat saja gitu. Si Bante, gering teh kangen kasih bapak si Bante. Bisa, insya Allah, Geris kan insya Allah. kok jadi nuara Coba dokter. obatnya. Ini asisten saya nih. Ada Kasih cak. aja obatnya. Kumaha. Buat naon eta? Itu mama. Mama. Buka salah. Gitu. Boga. Oh, kita kapan di. Bisa bareng kawan di Bali. Wani piro. Nah, jangan beli mobil remote. Iya tadi obat. Itu obat ya. Nah. Ya obat. Iya dengekeun lah. Iya obat ieu. Obat ieu teh cengker sore, cengker isu. Atuh modal. Pakai eta jengker. Lain cengker. Maksudnya kan kurang gramayu. Kurang gramayu. Isuk jengker. Sore jengker. Minumna cengker isu, cengker sore. Atuh modal mah. Ade. Iya, diinumna berit ya. Iya, berit. Beri itu langsung jengker. Ini lieur aing. Tahu pokoknya ngeus ya. Ngeus ku aing dibikeun. Heeh. Tidak. Cuer dulu, cuer. Siapnya? Oke, terus Mang Dok. berobat ke? Jangan lupa diminum obatnya. Ya. Saran saya tuh kasih makan secukupnya, terus minum juga. Heeh. Nanti takutnya dehidrasi ini, kekurangan air. Jadi begitu aja. Ya. Makasih wae dokter ya. Ya. Mau juga enggak bawing. Saya nggak ngerti bahasa kamu. Ini lain coba. Heeh. Kuduna tidinya bayar ka dieu. Urang cing Dramayu ka dia jauh. Gitu. Bukan ngaju heula we, heuh. Kita cager bawing ka ditu. Hancu katanya ngutang, Dok. Di mana-mana juga nggak ada yang ngutang. Minum lah tah. Ieu we tah pek sok tah Cari gitu saya ya. we tah. Dok, minum dulu, Dok. Kata nama Minum pek. dulu, boleh. Bayarna ku ieu we Pak Dokter. Aduh, saya nih pusing sama anak-anak ini nih. Iya, Pusing, oh duit mah bayarnya ku suluh. Dulunya. Tadi ku Pokoknya saya pamit ya. Semoga lekas sembuh. Ini anaknya, aduh Terima lumayan ini. kasih. Super aktif ini anak-anaknya ini. Bang. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Semuanya, assalamualaikum. Salam. Dir. Dia balik dokter teh. Balik. Ngedewa balik. Eta naon? Ieu eta. Itu naon eta teh nya? Hah?
Tadi teh mak urang tadi teh cek si itu teh emak teh asup angin. Coba eta juga nama obatna eta juga nama tinggalin di alatna. Eta obatna. Sisa kumahakeun. Mak. Naon sih teh? Iki mana belah di mana. Lagi kumahakeun aing teh sih teh. Cicing apa dia teh? Sok aduh. Cek dokter eta teh nya. Iya, bae mah cager. Meh cager. Ele cager mah ka luar negeri gue anjing. Ayo, bener gitu. Bukakeun di leherna bukakeun. Anu sok. Gusti, aing lagi jadi kieu, ieu kuliah di sekolah si goblok, aing jadi baca kuliah. Aduh ngani deh. Beres mama lain nyeri. Lain tadi di kompa euy. Kumahakeun sih teh goblok, kadang bisa dikumahakeun beuteung aing jadi kieu. Kapan macet dokter teh asup angin mah teh. Asup angin asup angin kadeuseun angin. Atuh jadi citruk, atuh sia makalan kompa goblok. Cuma ngagere, mana ngagere jangan coba. Ayo mah hariwang ting kumaha atuh kieu. Nggak cagur aing aing.